Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Solihati ti kelas 12 MIPA 2. Di dieu abdi bade nerangkeun materi kelas 12 nyaeta drama kangge penugasan bahasa Sunda. Anu kahiji nyaeta aya pengertian drama. Drama nyaeta karya sastra dina wangun panguneman atau dialog antara palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sajena nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atau pagelaran. Kecap drama asalna tina basa Yunani nyaeta dramoi nu hartina niru atawa niron-niron. Disawang tina ulikna sastra, drama teh kaasup kana sastra lakon. Disebut kitu sabab karangan drama teh ngebrekeun paripolah palaku nyaeta palaku teh sina langsung meta ulah hima batina sarta sina maguneman jeung palaku liana atawa sina ngomong ka dirina sorangan. Anu kedua aya ciri-ciri drama. Hiji, dina naskah drama aya catatan ngeunaan palaku anu aya dina eta drama anu tujuanna nyaeta pikeun ngajelaskeun hal-hal anu perlu dijelaskeun ngeunaan palaku anu aya dina drama. 2. Dina drama aya bagian anu disebut babak jeung adegan. Dina hiji drama bisa aya sababaraha babak jeung dina hiji babak bisa aya sababaraha adegan. 3. Dina unggal babak jeung adegan aya katerangan. 4. Dina drama aya prolog jeung epilog. Prolog ditulis dina awal drama, sedangkan epilog ditulis dina pamungkas drama. Aya oge naskah drama nu teu miboga prolog jeung epilog. Anu katilu aya struktur drama. Hiji, prolog atau adegan pembuka. Prolog nyaeta kekecapan sameme hiji drama di mimitan eusina nyaeta keterangan ngeunaan lalakon anu rek dipagelarkeun. Anu kedua, dialog atau percakapan. Dialog nyaeta nyarita atawa ngawangkon dua arah antara dua urang atau leuwih. Silih templas. Dina basa Sunda, dialog sok disebut oge paguneman wangun tulisan. Kalimah nu digunakeun nyaeta kalimah langsung. Ditilik tina suasana aya dua rupa paguneman nyaeta paguneman resmi jeung paguneman teu resmi. Nu katilu, epilog atau adegan pamungkas. Epilog nyaeta kekecapan pamungkas nu aya dina hiji drama. Disina biasana kecindekan lalakon jeung nasehat pangarang carita drama. Anu kaopat aya unsur-unsur drama. Hiji, babak. Babak dina drama biasana ditandaan ku setting tempat. Artina mun ganti setting eta tandana ganti babak. 2. Adegan. Adegan mangrupakeun bagian babak. Biasana nu ditandaan ku nambahan jeung ngurangan palaku eta drama. 3. Dialog. Dialog mangrupikeun bagian utama dina drama. Nu eusina percakapan antara palaku hiji jeung nu lainna. 4. Pituduh teknis. Pituduh teknis nyaeta pituduh laku lampah palaku serta ngagambarkeun kaayaan dina hiji carita. 5. Prolog. Prolog nyaeta bubuka panganter kana eusi drama. 6. Epilog. Epilog nyaeta panutup atawa pamungkas dina drama. Eusina biasana kacindekan atawa amanat. 7. Soliloquy. Soliloquy nyaeta bagian carita drama paguneman nu dikandalkeun ku palaku ka diri sorangan. 8. Tema. Tema nyaeta peuseur carita nu kajiwaan sakabe eusi carita. 8. Galur carita. Galur nyaeta runtuyan kejadian dina drama. 10. Latar atau setting. Eusina ngeunaan tempat, waktos jeung suasana dina hiji drama. 11. Palaku. Palaku nyaeta para pamain atau tokoh dina hiji drama. Anu ka-12, amanat. Amanat nyaeta hal-hal nu rek ditepikeun ku pangarang ka panonton nu mangrupa ajen-ajen moral dina eta drama. Anu ka-5, tahapan drama. Hiji, penelitian atau penyeleksian naskah drama eta diseleksi jeung dipikirkeun tiasa dipentaskeun atanapi henteu. Penafsiran atau pangayatan naskah jeung naskah drama eta ditafsir ngeunaan eusi latar carita, palaku, watak palaku jeung jalan caritana. 2. Pemilihan palaku. Pemilihan palaku drama eta biasa disebut oge casting. Pamain nu geus dipilih kedah paham jeung watak sifat tingkah laku jeung gerakan palaku nu dipergerakeun. 3. Latihan. Para pemain drama oge kudu bener-bener loba latihan dina merankeun eta tokoh. 4. Merankeun drama. Pemain kedah tiasa ngagambarkeun karakter atanapi tokoh nu dicendakna kalayan leres. Penggunaan basa oge kedah jelas jeung intonasina kedah leres. Anu kagenep aya tujuan drama. Tujuan tina drama nyaeta yen drama salain janten sarana hiburan oge tiasa dijantenkeun alat pendidikan. Drama oge tiasa
ngayogikeun informasi dina bentukan nyoho, wawasan, pengalaman anu ngajantenkeun pamirsa ngartos naon anu ngajantenan sareng lingkungan di sekitar urang sadaya. Di masyarakat oge, drama ngagedukeun tujuan sosial nyaeta ngabina kerjasama sareng ngabina duduluran antar individu kumaha urang tiasa bermasyarakat. Anu katujuh aya contoh drama. Contoh drama teh aya 4. Anu kahiji Lutung Kasarung, kedua Sulayana, katilu Munding Laya di Kisumah, kaopat Intan Dewi. Nu kapamungkas 8 nyaeta kesimpulan. Kesimpulanna nyaeta drama mangrupakeun salah sahiji karya sastra dina wangun paguneman atau dialog antara para palakuna. Kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atau pagelaran. Drama selain janten sarana hiburan, drama oge loba pangajaran nu tiasa dicendak salah sahijina nyaeta cara bermasyarakat jeung bermusyawarah nu leres.